Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 4? Sehat? Daramang? Alhamdulillah ya. Pami urang juga dugi ka dinten ayeuna masih di pasien kesehatan ya. Jeung sing salabar ya dugi ka ayeuna oge urang taatan tiasa lebet ka sakola ya. Diajarna masih daring atau PJJ ya. Nah, ayeuna urang teraskeun ka materi salajengna anu minggu kamari urang ngabahas cita-cita urang ya. Nah, ayeuna dina bagian C ya. Nah, dina bagian C di halaman 37 ya. Nah, didinya di bagian C teh aya bagian maca nya hidup geus diajar nah ya. Ngaragepkeun jeung nyaritakeun salah sahiji kawih ngeunaan cita-cita. Nah, ayeuna orang diajar maca jeung dihandap ieu contoh teks kawih ngeunaan cita-cita ya. Jadi di bawah ini ada teks anu judulna cita-cita ya, kawih itu artinya puisi ya. Nah, coba dibaca kawihna ku hideuf sing saregep sangkan ngarti kana eusina ya. Jadi sama kalian dibaca sampai kalian memahami isi dari kawih tersebut ya. Nah, cita-cita karangan Ubun R. Kubarsih. Cita-cita. Nah, ya ku Bapak ini baca. Cita-cita. Jadi putra bangsa bela negara. Indonesia langgeng jaya. Adil makmur karta raharja. Jadi TNI Polri hei gagah perkasa. Siap bakti kalemah cai. Jadi maklum hukum diplomat teknokrat. Ahli ekonomi petani mandiri. Ya. Cita-cita. Cita-cita. Mangkal laksana mun diajarna rajin. Cita-cita. Cita-cita. Parang laksana mun diajarna tigih. Tigin. Hayang jadi dokter, hei bidan perawat. Ngubaran pasien sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin judul, wali kota, bupati, gubernur. Jadi wakil rakyat, menteri, presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Ya. Jadi eta salah sahiji kawih anu judulna cita-cita ya. Nah, ayeuna santos dibaca ieu ya. Kan bagi ci itu geus dibaca, terus dikerjakeun pancen mandirina di halaman 38. Nah, ya. Tugasna dikumpulkeun paling telat dinten Jumat jam 10 wengi atau jam 10 peting ya, jam 10 malam ya tugasnya ya. Tugasnya paling telat Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 10 malam. Itu aja ya materi hari ini. Atur nuhun ya. Urang cekapkeun materina. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.